Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing hadirin sadayana, Ibu Firda salaku guru bahasa Sunda anu dipika hormat, sareng rerencangan siswa-siswi kelas 11 anu dipika cinta. Langkung tipayun hayu urang sanggakeun puji sareng syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos masihan nikmatna ka urang sadayana. Para hadirin anu simkuring hormati, dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun tema tentang kumaha pentingna hirup bersih oge sehat kanggo kahirupan urang sadayana. Luyu jeung hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa kebersihan teh sabagian tina iman. Salaku jalmi anu beriman, tangtuna urang ulah ngalalaworakeun perkara kebersihan. Urang sadayana kedah ngajagi lingkungan oge awak urang sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyawat. Kumargi kitu, urang sadaya kedah ngajalankeun hirup urang sadidinten ku cara nu leres oge sehat. Sapertos ibak ngarah awak bersih, ngosok waos nu rutin, bersihan kuku maksimal samingon sakali, eta sadaya salah sahiji contoh hirup anu sehat. Contoh sanesna sapertos micen runtah dina tempatna, ulah nyidu di mana wae, lamun batuk atawa bersin, bahan kedah ditutupan. Lamun sadidinten urang ngajaga kebersihan, awak urang bakal bersih tina sagala kokotor. Ku kitu awak urang jadi sehat. Urang sadaya kedah resep oge mika cinta kana kabersihan diri oge lingkungan. Sangkan hate urang ge suci sareng bersih. Para hadirin sadaya anu simkuring dipika hormat, cekap sakitu nu tiasa simkuring haturkeun, pamungkas ti simkuring pribadi, bilih aya kecap anu kirang merenah larapna atanapi aya basa anu kirang henteu serehna, mugi para hadirin sadaya kersa ngahapunten. Hatur nuhun sadayana atas kana sagala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.